aya odah di dia aya teh masito teh anak sagala aya teh iji teh ijah ge teh icot aya masito si kokom ge teh Siti aya ribu Siti model ge komplit amat ya kisah Budin Kiai kurang gabus komplit amat ya Mang Sarman aya si Udin Udin ngaran murah nih bunga padek teh ngaran Udin eta kula babatur ke di Kobong babaturan boga putus batur ngaran Udin 17 Udin dengdek Udin blek Udin sengkleh Udin jangkung Udin halis Udin belokong Udin kidal Udin gendut Udin wadah teh ngaran Udin atuh aya pan ayeuna nya Saipudin Udin kaki Saipudin Udin deui Saprudin Udin Jahrudin Udin Jamaludin haye geura moal aing mah teu hayang aing mah aing moal nyilek aing panggil Udin dadak aing mah aing mah Jamaludin bae haye geura manggil aing dicabok ku aing jelema na gini teh moal aing mah Jamaludin bae moal aing moal dirobah kula maaf hampura ya kula mah Haji Jamaludin bae kula moal kula mah Bung ada pasaran ngaranna jeung Bu moal mah Jamaludin mah aya geura manggil Haji Udin moal nyilek aing cenah damang ka Haji Udin eta sabodor eta aing teh remjadah doang Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi maulidi sayyidi waladi adnan wa ja'alahu khatama anbiya'ihi bi risalatihi ila jami'il insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahud dhulam wa rasulul malikil alam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa qala an-nabiyyu Muhammad innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati.
Wa qala Syekh Junaidil Baghdad Quddisa sirruh, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya anu halaladir dina wengi ieu jaga dipe kiamat sing meunang syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin, segenap para tuan-tuan guru, para kiai, para sepuh pinesepuh nu nampak haladir di payuneun urang sadaya, baik kasepuhan kiai kampung setempat maupun kasepuhan tetangga kampung anu sengaja diundang ku para panitia, nu nampak halaladir kersana guru-guru urang Abah Haji beserta keluarga besar. Puji simkuring dipika hormat Al-Mukarram guru urang Kiai Madrami, Al-Mukarram Kiai Saifuddin sareng para kiai-kiai nu sanesna. Urang darohakeun marugia marantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin di para ranjangkeun yuswa anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Puji simkuring dipika hormat urang daroakeun para pejabat-pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur sing marareunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda-pemudi sakampung Gabus dijadikan ku Allah pemuda-pemudi anu saroleh tur salihah. Dan cukup ku amin kudu ibadah. Haram jadah doa. Sanajan ngaguaduk gaga amin tilok ngaji tilok salat pajuhan jurig. Tapi sanajan bari jeung kitu moga-moga ieu pemuda-pemudi sing dijadikan hamba anu takwa ka Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wengi ieu urang kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul. Rasul dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal anu kaprah disebut ku urang Gabus bulan Mulud. Urang dia nyebutna Maulid apa Mulud? Pantes monyong doang belut mulut. Terjadi masalah ndek mulud heug rek Maulid mangga bae terjadi masalah. Lamun ningali angka 12 para bapak para ibu, itu angka 12 teh termasuk angka anu hebat, angka anu pohara. Pemuda bilang angka kiu-kiu, angka anu sangat luar biasa, angka keberuntungan. Bahkan lamun ningali sisi lain angka 12 termasuk angka anu serem, angka anu penuh misteri. Contoh angka 12 itu termasuk angka keberuntungan, angka anu hebat. Contoh sok ayeuna ibu-ibu masak barang diasaan eta pasakan teh ku sedep-sedep teuing budak ieu asakan ieu pasakan ai kitu ieu sambarana sambara naon sambara 2 caeta. Moal ngomongkeun sambara 34 teuing eta naon-naon gua sambara 12 kula mah teu nyaho ya. Paling ge cikur, beureum koneng, laja, sereh, bawang, ketumbar, pedes nanti jabu. Geus 12 deh pokona mah.
bahkan eta angka 12 termasuk angka nu serem, penuh misteri. Mana contohnya? Budak awas ya hirup mah kudu nurut ka indung bapak, ulah sok ngalunjak ka indung bapak, ulah sok doraka ka indung bapak, bisi cilaka 2 atuh jae. Aya ngomong dan cilaka 80. Tah bertepatan ieu teh kabeneran Rasul dilahirkeun dinten Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid eta sabenerna lain termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ada 4. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. 1 bulan Dzulqa'dah, biasa disebut kurang gabus bulan Hafid. Nu kadua bulan Dzulhijjah, biasa disebut kurang di bulan haji. Bulan katilu bulan Muharram, biasa disebutna bulan silih haji atau rayagung. Bulan kaopat bulan Rajab. Rabiul Awal alias bulan Maulid henteu termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah, tapi pohara aman umat sakolong dunia ulah aja boroning salembur gabus lain sa Indonesia bulan-bulan kuari iya bahkan sedunia mancanegara ahli sunnah wal jamaah tanpa terkecuali dina bulan-bulan kuari sarua rame keur ngamuliakeun di bulan Rabiul Awal. Ada apa itu di bulan Rabiul Awal? Padahal ieu bulan Maulid tidak termasuk bulan nu dimuliakeun ku Allah, tapi pohara amat ieu bulan Maulid. Panitia ngondang kula sataun keneh. Tuh, jeung Ki Saipudin haram jadah doang. Cak kula aya naon ka dieu? Cenah buka wakilan ku masyarakat gabus. Naon? Neuk muludan. Heh jatah keneh. Ai pokoknya mah geus kita catet bejana. Masya Allah, pohara amat kurang gabus satahun keneh. Wah, mulut harup. Alhamdulillah. Panitia rapat di sami mungkin itu anggus-anggus. Kumaha cenah ieu urang, kumaha ieu atuh ieu kumaha atuh teh nyaho cenah. Masya Allah para hadirin. Pohara amat di bulan Maulid, bahkan budak laletik aratoh jamariung terus. Santri para ranen berkat. Ya Allah ka ucing-ucing, ya Allah kamari mah bulan Sapar eta ucing di mahkula kiai lauk asin beak, delan rengsek, tempe beak. Kan bulan Sapar ai gua di bulan Maulud je. Bakak koto, cing bakak. Ucing buat malih banget dapu. Pohara amat hadirin sehingga kabeh bararungah horeng ternyata aya peristiwa anu sangat hebat luar biasa di mana di bulan Rabiul Awal dilahirkeun junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad. Maka pantas cek Gusti Allah dina Al-Qur'an ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ucapkan ku anjeun ya asrafal khalqi wahai Muhammad, bifadlillah dengan fadlnya Allah, wa birahmatihi dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan sebab fadl Allah jeung rahmat Allah anjeun kudu bararungah kabehan. Maka alhamdulillah di bulan Maulud kabeh bararung. Oh kiai ngariung terus, santri panen, pais jeung bugis pakai badminton ku santri, plak di kobong. Berkah bulan Maulud. Bener teh? Ya Allah, padagang laris deuleu padagang cilok, nyolokan cilok cos deui. Naon teh laris, naon teh bunga, deuleu. Setiap padagang Maulud ada juar janjian jeung baturna, boy, muludan boy. Di mana gabus salah ceramah Ki Jamaluddin Korina Ki Banu Salam jeung Abdullah Fikri Jambi. Masya Allah eta nyieun biasa 2 kilo 4 kilo saya tanya ini. Tukang bakso laris, tukang cilok laris, tukang cimol laris, pedagang balon nyadikeun budak leutik kek mareuli pan kepaksa beli bo lesteng setahun sakali ya. Masya Allah berkah bulan Maulud. Sakabeh disedekeun ke bulan Maulud.
ka santri-santri puasa pelet bulan mulut. Kadukun-dukun pamusrikan mandian keris mandian cincin bulan mulut. Kabeh bulan mulut. Padagang laris, padagang gorengan, padagang cilok, padagang cimol, padagang eta teh milor, laris basreng bulan mulut. Alhamdulillah baru ngatunya adalah anak pamajikan hararato kaparaban tah berkah bulan. Ya Allah, makan mun bisa mah eta tukang bakso, tukang basreng, tukang cilok mun bisa mah gratiskeun sekali-kali. Niat muludan aing yo basreng jeung cilok jeung tukang bakso jeung milor gratis. Sekali-kali dong. Insya Allah lamun tukang bakso jeung tukang cilok ngagratiskeun dina muludan, pangheulana sia asup ka surga jeung gurubak asup ka surga. Ngan geus di surga mah ulah sok dagang bakso eueuh saos di ditu mah. Teu percaya padagang paeh teh heula naon. Bisa bajar kiai bohong. Nah iya kabeh bararungah. Ibu-ibu bunga bu, kiai tukang caramah laris bulan mulut. Beneran sampai ke serak sawarana. Ori serak bulan mulut. Tukang ojek sampai ke pegat rantai aja bulan balik balanya baik. Alhamdulillah. Ibu-ibu geus gundeng bae salah kitu pemajikan. Coba ulah cicing bae, gedak ka ditu, gedak ka kebon urang pan boga pelak cau, coba eta pelak cau kolot moal ka bulan. Kotok bae ge eta kotok-kotok, sia moga-moga sia ulah kucareuh. Kahakan sia di bulan. Pan ngonang ki Jamal. Isi teu mereka kotok kampung mah. Kotok negeri mah je teu ngeunah ya. Mending kotok kampung. Tapi bagus banget ya mah kotok negeri ge hade bae. Daripada kadang-kadang aya jelema ku atoh-atohna kiai datang bagus itu tujuanna nama guru datang kiai datang masyaallah ku atoh-atohna masyaallah kiai datang guru datang ya Allah kotok jago 9 tahun di masjid diangseutkeun ka kiai atuh kiai nyerengin kuat ngabintal kana bibir kiai kuat langsung lecet kiai kuat jantower di bibirna. Masya Allah barang balik ceramah kiai assalamualaikum ya. Bagus tujuannya. Maka alhamdulillah dalam penting ieu terutama na urang gabus ibu na bapak na kararompak alhamdulillah dasar nageh muludan kudu digedekeun ulah dileletik kudu nu gualalet. Benar. Naon sababna ibu dangukeun urang bisa dahar urang boga pare urang boga kebon urang boga duit urang boga mobil urang boga imah sehingga urang boga sagala-gala urang boga warung urang boga perusahaan eta sababiana ikut campur tangan doa Kangjeng Rasul baheula ka Allah Subhanahu wa taala. Ai kitu kumaha Rasul ngadoa ka Gusti Allah di masjid ijabah. Lamun bapak ka Mekah aya masjid ijabah. Mun ibu ke Zarah ka Madinah panggih jeung masjid ijabah. Zarah mementa di dinya wala hadirin hadirat. Hayang ka Mekah. Boga duitna? Geus daftarna. Deuk sanu mawa angin puting beliung. Muga-muga kabeh kanasibkeun. Ya Rabbal Rabbana karim para hadirin kumaha kitu Rasul ngadoa 3 perkara pikeun umat anu 2 diijabah ku Allah anu hiji henteu ini doa Rasul kumaha kitu Rasul ngan lamun kula apal ieu satiluna diterangkeun ngan lamun poho atuh geus poho mah ulah sok maksakeun Pak lamun poho ulah sok maksakeun naon ge moal bener sabab naon poho mah kabeh ge telok inget atuh lagi tuh kumaha orang jadi imam poho makmum teu apal teu ngabejaan atuh geus bismillah deui baca surat nu pendek mana nu apal ulah ieu mah poho kuat lagi atuh kaburu modrot ta mata sia lamun poho enggak
Tegas ai poho mah bismillah deui poho keneh ruku langsung lamun makmumna eueuh anu ngabe ja atuh enggak ulah maksakeun di mah poho ngising sia ka ditu mantak penting anak-anak kurang bararisa maca Quran wayahna talar atuh juz amma mah minimal di surat hal ataka di surat sabihis sampai ke An-Nas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanahan kayak cager cerina mah ieu nyaho kana meunang jeung teu imam salat Jumat ni mama Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahda walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Imam poho sanukri imam sanukri aja barisan katilu terus sholat Jumat langsung balik mana cek tetangga ibu-ibu kri manusia mangges balik baturusan bubar teh hayang aing sholat di absen gitu iya karak mangga aing macam si maman ke RT tadi omong-omong aing jadi omong-omong ayo sanukri ulah waka balik kri can beres urusan dia maksudna mah sanukri uka mantak makmum kudu ngarti lamun imam maca ayat bolak-balik 3 kali berarti poho hayang dibejaan kasarman makana anak orang penting kita barang lagu maca Quran iya kuali jelema ketika paeh tatanggana jam 10 penting harese neangan jeung ngajikeun bener tante ya pan anak ibuna eueuh marah rondong belajar Quran teu dararaek lain kita jadi kiai iya urang teh ibadah kewajiban kabehan ulah sok salah tanggap lamun kiai ngomong geus nanya kula ka ibu-ibu jeung bapak-bapak urang dieu salat dohor bararongan 4 jeung kiai 4 jeung nu bodoh jeung nu pintar jeung nu beunghar jeung nu miskin pejabat rakyat bapak-bapak ibu-ibu 4 rakaat kabeh berarti ilmuna kudu barisa kabehan mun tah mah kieu ye salat dohor jeung kiai kudu 16 rakaat jeung nu bodoh mah 4 rakaat bae rada leuheung pan kieu mah henteu kitu nu bodoh nu pinter kabeh salat dohor mah 4 rakaat makana wayana anak-anak urang Bu urang mah cepaya Allah anak hayang jadi bidan hebat kiai hebat cita-cita mulia bagus anak ulah hayang di DPR silakan tidak ada yang melarang niatan ibadah anak ulah hayang jadi profesor bagus anak ulah hayang jadi insinyur hebat anak ulah hayang jadi arsitek gagah anak ulah hayang jadi dokter hebat masya Allah dokternya lulus DPR-nya jadi bidana hebat punan praktek wudu teu nyaho mahadil ghawabah kebodohan macam apa yang diwariskan oleh orang tua kepada anak seperti ini ibu ngomong hayang berkah hirup bapak ngomong hayang berkah hayang selamat di dunia hayang selamat di akhirat ya Allah lamun ibu jeung bapak ngarasa kolot anu gagal jangan turunkan kebodohan kegagalan ke anak enco kulantaran urang berat sabelah urusan bab dunia bab akhirat dipanderikeun nah malotokan aing haram jadah doang enggak sekolah sok nurunin kabodohan ke anak semat urang mah geus
Ayo siap. Cenah galak amat Kiai. Teu galak teu naon, aing macan pernah nyabokan jelema menceramah. Iya mah keur tegas teh ngomong. Urang rata-rata kali itu contoh leutik Bu. Ibu lamun anak sekolah SD, sepatuna mewah, sarung kakina ulah nu robek, bajunya seragam, dasinya bagus. Limit betel nage make minyak leutik. Masya Allah. Pulang zuhur, tapi kunaon? Sekolah madrasah di arah rantep. Orang bisa nulis di madrasah, orang bisa jampe wudhu di madrasah, orang nyaho rukun sholat di madrasah. Mahadil kawabah, kebodohan macam apa? Nu diturunkan ku ibu jeung ku bapak ka anak. Fallahu yaghdabu kulla rajulin alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah waeun ka hiji lalaki pinter neangan bab dunya, bodoh urusan akhirat. Bagi teu daek ku guru paling hewaeun Allah. Mahadil kawabah. Kebodohan macam apa yang diturunkan ke ibu, ke anak incu ibu, jeung anak incu bapak? Ndak terus-terusan geus kieu. Rabbana Karim, ruddana maraddan jamila. Ya Allah, kembalikan kemuliaan ke orang gabus. Amin. Ruddana maraddan jamila bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Urang hayang boga anak anu solihah, urang boga anak hayang anu sukses, tapi kenyataan berat sebelah. Ai anak nek sekolah madrasah bungkuna ge hiji geus lecih, peci beureum duang kulit tando. Masa suku hau ceuli congean. Waduh, ieu lehoan. Aduh, beureum masyaallah. Boro-boro pemakasan sepatu pakai sandal ge henteu. Ya Allah, berangkat jam 2, balik setengah 3. Atuh di sekolah madrasah di para rungguh mata kusat puyeng. Kunaon yang orang tuana. Ku ibu diantarkeun SD, PAUD diantarkeun, bagus orang tua sayang anak. Tapi kenapa sekolah madrasah? Ayo, siara rumah satan teh jawab. Ketika bae jam 10 penting jelema, panengeun kajedog bae main, mau ditungguan. Kakara kulupa kalapak nengan santri kisah Pudin diturun-turunkeun. Anak sahin ulalagan mana indungna susuan. Semacam eta teh anak diantep deui. Teu cara keur ngajurukeun setengah modar. Nengnya sona mana mamahnya sona. Udah minta susu sama mamah. Jangan ceramah kagak gelutan ini. Ribet emang kurang gabus ya. Iya mana ada kereng dong, nah salah kira dibalangkan mau sekolah gitu. Terus 2 menit deh. Kuna wani nambahan. Deh, ya gimana urunan? Pada jeung haresa di pentan. Iya kukura kacir ulah pakai can lunas ya. Teu mayar be aya, laku dibedil. Kadang-kadang anu kieu ya di pentan masyarakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayeuna mang, cek panitia ayeuna naon pan ka mah dibuatin geus rapat. Atuh cenah ini milu atuh. Parekeun muludan ngondang ke Maludin, geus meunang waktuna, ori geus meunang. Dek mere moal, pan keur penting geus musyawarah. Ndek cenah aing ge, ada duit. Aya beda ngomong kieu. Gerak pentan bae deung-deungeun kabehan, engke aing mah pandeuri. Sampai kuari teu mayar. Ayah di dia nu kitu. Bedil. Nyesek alam dunia mending dibedil cek ulama. Naon jelema kiai atuh ulah akhlakna nu kudu dibedil. Paladri. Euy. Maka kusabab sakitu dengan peringatan Maulid ieu anak orang supaya cinta Al-Qur'an. Kunaon cik kitu kiai kudu muludan bae tiap tahun. Di zaman bahudak, di zaman bapak kolot kami itu gitu di Allah tuh warung gitu, so ngayakeun mulut lantaran ibu bapak kieu kudu rumah sahirup, urang mah hirup jalma loba dorakman. Lamun doraka meta saeutikna lamun dorakman mah 7 kilo kana dina doraka ini. Urang mah hirup loba dorak rumah sate.
Tiada hari tanpa dosa, tiada menit tanpa dosa. Di sini dosa, di sana, di mana-mana berbuat. Balik ngaji nyieun, ngomongkeun guru sorangan nyieun. Aja tak kakek-kakek diomongkeun. Aneh aing mah ibu-ibu, kumaha manfaat eta ilmu ibu. Cenah kamari mah eta ustad pas sia-sia anak. Jeung saha? Jeung pamajikanana. Emang teh odah ngadenge. Aya odah di dia. Aya teh masito, teh anak sagala. Aya teh iji, teh ijah ge. Teh icot aya. Ayo. Aya masito. Si kokom ge. Teh Siti aya. Ai ribu Siti model ge. Komplit amat ya kisah Budin. Kiai kurang gabus komplit amat ya. Mang Sarman aya. Udin. Udin nya. Ngaran Udin, ngaran murah nih. Unga padeg teh ngaran Udin. Eta kula babatur gede kobong babaturan boga putut batur ngaran Udin 17. Udin dengdek, Udin blek, Udin sengkleh, Udin jangkung, Udin halis, Udin belokong, Udin kidal, Udin gendut, Udin wadak dengaran Udin. Atuh aya pan ayeuna nya Saipudin, Udin. Kaki Saipudin, Udin deui. Saprudin, Udin, Jahrudin, Udin. Jamaludin haye geura moal aing mah. Teu hayang aing mah, aing moal nilai aing panggil Udin dadak aing mah. Aing mah Jamaludin bae, haye geura manggil aing dicabok poe jelema na geunan teh. Moal aing mah Jamaludin bae moal aing moal dirobah. Ulah maaf hampura aya. Ulah mah Haji Jamaludin bae ulah moal ulah mah. Bung. Ih ada pasaran ngaranna jeung Bung. Moal mah Jamaludin mah haye geura manggil Haji Udin moal nilai aing. Cenah damang ka Haji Udin eta sabodere ka aing teh. Ramjadah doang. Geura poe panita dicabok poe bener jelema na gitu. Terus jeng bo apa? Cenah odah siang adenginya. Adenge cenah pas saya cenah eta kan cenah pamajikana eta cenah eta teh hajina hayang lumari jati. Adu di beureun eta cenah kiai urang teh beureun keur boga duit nya ngaranna ge jatuh keur eueuh ieu para tuh pan cenah. Atuh pan sia mere tilok pan tolol. Doa kiai boro-boro. Barang geus kitu teh. Laju pas saya ada salakina memarahan badan cenah eta juru urang pamajikan nya gerengan deui cenah. Oreng pamajikan kiai ge ka salakina mah galak. Eta diomongkeun keneh bae pamajikan guru. Ieu ku banget tuh karari ya. Aya saya ngaku jadi mesti sesalian saya. Urang mah tiap poe nyendo sama tak ibu geus sok ngarumpi. Ulah sok ngarumpi, ulah sok komean HP geus karolot udah kebelet kolok. Boga kaisin ka umur sia, kolot-kolot. Ye, atuh naon tuh kauntungan ngome HP, pedagang lain, pejabat lain, wanita karir lain, pembisnis lain, tukang ngirim paket lain sia. Ngan ukur nempuan YouTube, ngago goreng hate doang, nyangka goreng ka batur. Ngan ukur nempuan IG, ya Allah Rabbana Karim, Masya Allah. Iya kuari jelema mungkin ka dia bikin kacau balau. Munasabah Rasul diutus ke alam dunia titah nyampurnakeun akhlak Pak, lain titah nyampurnakeun ilmu lain. Apa sebab? Sebab setiap jelema berakhlak pasti berilmu. Henteu setiap orang berilmu berakhlak. Lain betul-betul karasa ku siang bos. Jol babaturan ngobrol nyekel HP itu tungkul ieu tungkul eueuh nu ngobrol mah nanyakeun HP. Naudzubillah pas kitu teh. Ketika boga kapusing, ketika hate gundah atau kala nyeun status. Rumah tangga salaki hadirin wal hadirat nyinggung salaki status, nyinggung tetangga status. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Teu karasa nyeun dosa. Ku nyeun status. Rabbana Karim nyinggung batur ayo wani mah teh angkat ku sia kunaon ka imahna neuk diciduhan ku sia rumah tangga loba cekcok akibat status nyinggung batur na status
maka perkara anu eueuh manfaatan ulah dideketan. Palandre sehingga cek ulama engke diterangkeun dia dina akhir muludan kuring jarauhan nu karana itu teh kecuali ibu pembisnis mangga cenah kula ge osok ge maca selawat baheula sia maca selawat 500 300 kuari barang boga HP nganu ukur 50 karasa tante ya ira sadar bisi kaburu malalon tinggal penyesalan buat anda. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ketika sakaratul maut, ketika di alam barzakh disiksa ku Allah. Kumaha ngomongna? Rabbana absarna. Gusti kami geus ningali ku ari makana siksa Gusti. Wa sami'na kami geus ngadenge ku ari makana siksa Gusti. Paheula mah di dunia diterangkeun ku kiai teu ngadenge. Farji'na Gusti, kembalikan kami ke alam dunia Gusti. Cek Allah naon siapa hayang balik ke alam dunia? Na'mal salihah, kami hendak berbuat amal soleh. Cek Allah bohong. Bukti geus ka dunia mah borobor. Gering mereka ya Allah cagerkeun abdi mun cager ya Allah abdi nu ibadah ya Allah abdi mun manci jeung salat abdi mah eta gering ulah waktu dimawatan ya Allah masyaallah lamun dipayan kumaha motor abdi anyar keneh ya Allah ih geblek teh eta nya ketika cager mah atuh poho deui bae eta urang sok itunya. Masya Allah, makana Pak Bu, urang teh ka surga lamun nguji ku amal perbuatan urang jang jauheun. Kunaon kudu muludan? Tah kieu da Rasul mah jalmi bersih. Urang jalmi kotor. Moal nyambung nu kotor jeung nu tapi urang geugeuh pemuda bener teu? Hayang nyambung jeung Kangjeng Rasul. Sehingga cek ulama dina kitab Johar Tauhid diceritakan al muta'alliq yatasarrafu bi syarafil muta'allaq. Jalma nu nyangkolkeunana bisa mulia kumaha nu dicangkolanana. Mun ibu nyangkolkeun hate kana maulidan insyaallah jaga bakal disapaatan. Lamun urang nyangkolkeun awak ngilu babarengan mahabbah ka hiji ulama jaga bakal aya syafaatul ulama pertolongan ulama guru-guru urang ka urang. Masya Allah lamun urang babaturan jeung jalma saleh bakal katilai saleh lamun urang babaturan jeung ahli ibadah bakal ka center lumayan daek ibadah tapi lamun babaturan jeung jalma geblek sanajan urang teu ngalaman teu ikut-ikutan tetep kasangka ku masyarakat pan si eta nu sok ngahijian mah naudzubillahi min geus urang penting ieu keur nyangkolkeun hate kasaha ka Kangjeng Rasul memaksa lestari ku masalah jandal madorang kaya Allah. Nah lamun ka surga kudu ku amal perbuatan jauh dan pakai nu mana ulah kitu cenah kiai ja kami ge osok salat kami ge bareto belajar salat kami ge nyaho salat maghrib 3 rakaat salat isya 4 rakaat salat subuh 2 rakaat salat zuhur 4 rakaat asar 4 rakaat nyaho kami ge nyaho sugan be ka surgana melalui salat salat nu mana nu ngasupkeun ka surga urang mah ye usolli di masjid bapak-bapak hate mah jalan-jalan nu ka pasar nu ka sawah ibu usolli punten rek naros ibu meme salat maekeun pakaian meunang 2 rakaat hujan jawab inget ka pakaian inget ka salat atuh eta jujur Allahu Akbar menang 2 rakaat berbe hujan ya Allah Masya Allah baju aing beus pernah ada kondangan aing isukan ya Allah aing teh jadi baju eta ya Allah gacon aing kondangan ya Allah Masya Allah makanya kita bajuna hikmat ya 1,5 juta aing beli lagi ya Allah aing beus aing teh jadi aing kondangan ayo ingat ke baju ingat ke salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh ulah kitu cenah kiai cek bapak-bapak ja kami ge bisa husuk
Ulah gitu ya kami kemari sholat tohor alhamdulillah cenah ulah ku husu nak buat genep rokaat lain husu tama jama liglung loba teh hutang loba teh nagih itu tengah hulang bepuyang huluna nak make nu mana ka surgana nak make ku sholat Allahu akbar kabayang hutang kabeh inna sholati wa nusuki wa sujuki wa keri wa sarimi terus wa kopi kabeh ka bawah nak make nu mana pala hadirin ka surgana cenah kami mulak itu kiai ya kami kosok puasa ulama senin kami serajin puasa Rajab ulama masuk tamat bahkan cenah ulama cenah Ramadan mampu atau pugu jasa puasa urang puasa dendang Ramadan pindah nyatu di berang ka penting coba satengah genep kan geus harapan pembukaan jeung bapak kolotna bubur di Cirebon bala-bala kolak tahu kolak tapai, kolak dangder, ya Allah, laju tahu bulat, tahu gepeng, tahu penyon nararaya kabeh. Laju sepanjang kukudoh nage ayah, masya Allah, ya sayur anu, sebab kolotna yang zabarahi. Karena kecina bahasa tengah genep, angel amat, aing diisuk, aing ngagalader, jangan akan lalu aja. Menihara rejo banget aing, tayi di kadenan sepancau beba itu. Masya Allah terus dari tungguan maghrib iya di Ambuan itu di Ambuan iya di Ambuan tak berbedung jaga jam genep iya pas mah jam genep maghrib tak berbedung terung ayo bedung ada apa masih naya terung gabus tolol gabus tabah bedungna geblek gabus ada di masjid Allah encan geh nu adan datang kana bar gogodoh beak 12 eta puasa gitu udah kasupun ka Sunda jauh amat bapak-bapak ibu-ibu jupon itu dihakan iya diasaan itu dimat iya dibebak iya dihantam nangkara begitu cipta tanggana trong bisa pak hayu berjamaah beteran boro-boro berjamaah maghrib gento Rabbana karim pakai mana? Ulah gitu cenah kiai jak kami ge osok ngaji lah ngaji urang. Ulah gitu kiai jak kami ge meureun osok cenah jalaleutikan maca Quran urang dakur jeung ilmu tajwid. Nu panjang dipendekkeun, nu pendek dipanjang. Mantang mi HP ka urang gabos, lamun urang maca Quran da dalek dogan can akur ilmu tajwidna dengekan urang dia. Lamun can akur ilmu tajwidna nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun nu tasdid sudah ditasdidkeun anu teu nasdid ditasdidkeun di HP ulah sok mikra bulan puasa karena sampai keur di masjid ulah ngisinkeun ilsin kadenge ilsin isin kadengena nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun ieu maca hamim kudu nama gitu dibaca kemana hama wereng dia di dunia yasin dibaca kemana yes yang barang manggil nah kurangnya yes iya toksin tos mana enak maca Quran ayat tos-tosan kia mantap awas ibu lamun tepaguk maca Quran miape rubba qariyin lil Quran wal Quran yal anu loba jelema nu maca Quran tadarus Quran sing horeng Quran ngalaknat kanu macana kunaon lantaran teu akur jeung ilmu tajwid kadenge anak urang kita belajar maca Quran terus 3 menit tak kulantaran rumah sajal madoraka urang mah ayalah keterangan Imam Siri Sikti seorang tokoh ulama sufi muridna Imam Ahmad bin Hambal anu lahirna di negara Baghdad. Beliau mengeluarkan kata mutiara anu bersangkut paut jeung muludan make bahasa
man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan min riyadil jannah. Cek Imam Sri Sikti sing sahabae jalmana urang mana bae nu datang ka hiji tempat di mana di eta tempat diayakeun maulidan, maka eta jalma sarua jeung menang taman sur. Amin ya rabbal. Maka alhamdulillah urang calik di dia, ternyata cek Imam Sri Sikti urang sarua keur nyokot taman sur. Kula lain hadis ya Kiai diprotes ku ulama Baghdad. Sabaghdad kabeh protes Imam Sri Sikti. Sebab Imam Sri Sikti orang yang pertama merayakan Maulid sebelum Malikul Muzaffar. Yang pertama pencetus Maulid Imam Sri Sikti. Ulama yang lain pada tahun 257. Kulantaran dia lain Quran lain hadis diprotes. Cek ulama Baghdad, wahai Imam Sri Sikti, Anda berani mengatakan jelema datang ke tempat muludan sarua jeung menang taman surgana Allah aya kitu pohara amat, apa alasannya? Cek Imam Sri Sikti, li'annahu ma qasada dzalikal maudi' illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena moal pati-pati datang jelema ke tempat muludan lamun lain tertanam rasa cinta ka Kangjengna atau lamun lain cinta karena benda nah untuk datang ke dia. Bener tuh Bu? Dulu anak dibawa, inju dibawa, kabeh berawat. Masya Allah. Makanya buka motor doang. Bu anak 9, kabeh yang milu. Atau akhirnya bapak anak doang mau bebek dari karungan ini. Doang pedagang tempe tuh ya. Coba, nek naon ibu ka dieu jaga sekolot ieu mana lalieur bener teu Bu? Lamun lain cinta ka Kangjang, mantap lamun aya muludan di mana bae cager-bager hadir. Hiji hadirna degekan ku bapak jeung ku ibu. Hiji hadirna ulah kerna kiaina. Dua hadirna ulah kerna berkat. Lamun ibu jeung bapak hadir karena berkat, maka derajat ibu jeung bapak dipayeuneun Allah hanya sagede berkat. Naudzubillahi min dzalik. Menang berkat baik, alhamdulillah. Temenang paling iya kabida-bina budak mudah maling berkat. Menang baik berkat, alhamdulillah. Temenang terjadi mas. Sabodo aja kami menang kehadiran mulu dan lain nekahadin nyokot berat. Berkat memenang baik, alhamdulillah. Temenang terjadi masalah hopai. Ja kami mah dakwah ya dharma dahar sakti geus alhamdulillah aya nu ngayakeun muludan kitu kuduna bapak-bapak ibu-ibu karena moal datang ke tempat muludan lamun lain tertanam rasa cinta dan naon datang ka di jam 8 kene geus 2 jam leuwih kuat ibu cicing di dieu lamun lain cinta ka Kangjang maka muga-muga sodakohna urang kampung naon dia gabos tanaga harta bandana muga-muga tasakuran muludana ditampi ku Allah ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun urang menang sapat jaga di kiamat amin ulah sieun eueuh ganjaran pemuda dengekeun ku para pemuda ya supaya semangat tahun hareup lebih semangat ieu nu kieu bakal jadi saksi di kiamat kembang bakal jadi saksi ulah aja bonoing kadaharan kabeh bakal jadi saksi ayat keterangan aja ngarias podium pakai lampu kelap-kelip itu ayat keterangan anak lain sembarangan. Imam Ma'ruf Karhi mengatakan sahajalma ngagungkeun maulid Rasul tah laju eta jelema teh nyieun kadaharan dibikeun ka tatangga meuli jeruk meuli teh pucuk meuli apel meuli anggur meuli sagala-gala dibikeun ka tatangga ieu kanu hadir alhamdulillah ibu bunga nu mere bunga alhamdulillah. Coba lamun datang ka dia atau dia ge cari sanu ngangkat. Betul apa tidak? Ya eta. Panitia bunga, ibu bunga menang barak. Eta tadi geus sekelan bae aing mah penasaran jerona naon sih cenah penasaran. Penting torek. Tunggas naon bae sih? Nek jerona naon, nek jerona asal jerona keuyeup teh. Ya Allah, para hadirin wal hadirat,
Ya para pemuda ya para pemuda ya pemuda yoi. Dengarkan, cek Syekh Nawawi Tanara. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sarua jeung Syekh Nawawi Tanara ngomong kia bahwa balik ka imah ieu ingetkeun dia. Cek Syekh Nawawi, sabae jalma nu ngayakeun muludan maka eta jalma bakal dibere 3 perkara di alam dunia. Amin. Amin. Bedakeun. Cek Syekh Nawawi Tanara, sing sabae jalmana urang mana bae anu datang ke tempat muludan komo nu ngayakeunana maka eta ahli kampung ku Allah bakal disalametkeun satauneun. Amin. Hiji eta kampung moal katarajang tsunami. 2 moal katarajang gempa nu nimbulkeun korban jiwa lantaran berkah mulud. 3 eta kampung moal katarajang angin puting beliung. 4 eta kampung moal kahuruan. 5 eta kampung moal katarajang moal kasupan pamalingan. Amin ya robbal. Dengarkan balurah, mun hayang salamet desa lurah gedekan rah usia muludan. Bedakan usia ka ditu benar. Kewakil tak usah bae. Gedekan muludan tuh cek Nawawi. Bakal salamet kampungna satauneun. Masyarakatna bakal dibere ku Allah salamet satauneun. Amin. Hiji eta jelema moal dicongcong oray. Amin gitu. Ayo saya mending muludan teh mending dicongcong oray. Nu kadua eta jelema moal katabrak mobil. Moal katabrak motor. Moal katinggang kalapa. Moal kacepet lawang. Ih pajarna enak beureun. Amin lain moal. Amin di dusun. Siapa kumpang ada geunana gitu. Amin gitu. Ih teu beres ya kadang gini. Eta jelema bu moal katinggang kalapa. Ya robbal. Moal kacepet lawang. Tuh, moal disudut engang nih moal. Amin ya robbal. Nah, wasilah mulut bisi terpercaya cenah ieu kiai ngomong macam-macam. Cenah jelema muludan bakal salamet satauneun. Tuh, deuleuh tetangga kami. Jak kamari cenah balik muludan jak senggol motor. Cenah bakal salamet nya eta buktina ka senggol motor. Oh, tanya. Nu ka senggolna bara duit nyumbangna. Iya. Iya, patokan ini. Karena jadah doang. Aing gitu kumaha kiai? Dengekeun. Sabae jalmana anu nyumbangkeun muludan sadirham. Sabaraha cenah? Ibu bapak terang sadirham. Sadirham eta Pak Bu guru kula berpendapat sadirham eta 4 gram emas. Emas kuali 850.000 berarti 1 dirham 3.400.000. Lamun jelema nyumbangkeun muludan 3.400.000 kampungna bakal aman satauneun, masyarakatna bakal aman satauneun. Tak cukup ku amin kudu 3.400.000 harap jadah doa. Amin mareh harap jadah doa. Tanya nu kamari teh aya perorangna teh jelema nu kasenggol motor tanya. Nu kasenggol motor kamari tanya ku sia tanya. Sabaraha duit sia nyumbang muludan? 50.000 atau badan lain 50.000. Untung tegak gelek bedeung sia di takena. Eta ge 50.000 aya keneh muludan kasenggol doang tadi. Untung nyumbang muludan teh 50.000. Geus sia meunang salamet gedekeun mulud. Moal aya pamalingan. Bisa teu percaya ieu omongan wali. Buktikan ku urang gabus penting ieu. Asal nyumbang 1 dirham. Buktikan dandan motor tengah jalan ulah dikunci. Coba bener tante omongan wali ya cenah mun ngayakeun muludan bakal salamet moal aya pamalingan. Dandan motor urang dia penting sampai esuk antepkeun kumaha kiai lamun esuk-esuk leungit nasib teh mangarana atuh ulah nyalahkeun aing geus malawan nasib hirup dewek kumaha nasib mah ganti bener teu atuh
sanajan tukang silat hebat dina silat ngalawan laleur mah teka takis di kamar mandi wabuk labu cek incuna apa kunaon aing labu pan abah kudu silat teka takis we laleur mah cenah mantak hirup pulang ngaku jago hirup nu jago kecuali kotok hirup mah nu sampurna kecuali rokok mah aya rokok sampurna cengnya eta rokok sampurna teh mun aingnya rokok nu paeh ari paeh hayang naon hayang sampurna aya nu hirup hayang samsuna beda tipis doang tuh bu hiji tah bakal salaman satahun alhamdulillah Robil asal orang sabar cenah nyumbang tadi 3 juta teteh cinta ka Nabi laju nyumbang muludan sabaraha bating toreng bating ibu harusnya jadi pendukung kepada suami pak barang ada Ki Jamal mama mensep sedih kumaha mah masya Allah urang macan mampu tapi maka boleh nyeng celengan mama meneng niat pak boleh dan mama hayang salamet hayang disapatan ku Rasul da urang dibawa ke masya Allah pak masya Allah mah bapak siap nyeng celengan oke kuari mah siap urang niatan jeung mulun muludan masya Allah kudu gitu Pak panitia nu nagih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ai ja aceng panitia mohon apa aja rek masihan ya pak Andek, mah itu muludan ceng sahabat ditagihan tiap bulan ya sebulan sekali cenah mah ngasih mah sahabat apa ngasih bayar burung 200.000 detik amat yang sahabat Rasul warung gede buka motor 8 sahabat 30 kotak hei boga kain sin sahabat mah burung ngasih nah 500.000 kali 10 bulan jadi 5 juta pak masya Allah kayak maka dohong jaga kadung ada yang nih kata udah gitu ibu gimana lain Assalamualaikum waalaikumsalam nanti panitia mohon mudah pak ngasih mal bapak ngasih 1 juta gede amat kayak ngarem dewe tak eta pak nuke itu pemajikan kudu disekep gitu pamajikan kudu leuwih mere dukungan ka salaki aya perkara bener mah ibu makana muludan pelit kemitoha pelit dusun dasar sia ka indung salaki pelit teh ka harja mah ka indung salaki pan sia beuneu pamajikan salaki kunaon eta ka indung salaki kadang-kadang uji-ujian lamun keur meunang milik ji naudzubillah tah boga minantu kitu ku pelit-pelit di bapak kau yang pentingnya kabeh ya metoha jeung minantu ya masya Allah eta metoha urang teh sarua indung bapak urang kami toha rada pelit komo deh ka indung bapak anak ku pelit jasa anak geblek model gitu mah naudzubillahi min ya Allah Rabbana karim ya Allah indungna waktu dibeungkeun ku beubeur ruang pendekar di gua hantu teh mah kunaon ayam berobat dia boga duit ya can gajihan masya Allah indung mah jeung bapak ketika anak gering teu ngomong nanaon langsung berobat nu aya di dupak kuat diinjem anak 12 indung hiji gering kuat teu kaobatan mikir tak pemuda-pemudi anak-anak umat Rasul kabeh bakal menang sapaat Rasulullah ngan aya hiji golongan nu moal disapatan ku Rasulullah siapa mereka wal aquli walidayhi jalma nu tukang bedegong ka indung bapak moal menang sapaat Rasulullah naudzubillahi min dzalik ieu sina muludan ieu kada sina mulud akhlak ka kolot sing rapi akhlak kami toha sing bagus akhlak ka indung bapak sing bagus ieu muludan kesina kakok mantak lah mumpung siring curiga ya anu merek ka indung bapak urang salaki urang anu merek ka indung salaki jeung bapak salaki urang kita
gitu nu mere ka indung bapak urang ibu-ibu salaki urang anu mere ka indung bapak salaki kuduna pamajikanana mata eueuh saling kecurigaan salaki jeung pamajikan kadang ngerodiah ih jalan aku hari karena itu ngomongkan minantu atau nanaona iya sina muludan dia menang nyawa gara robah akhlakna gara menta saling ngampurakeun dosa mun ibu ninggalkeun salat cukup tobat ka Gusti Allah tapi nyorang nyieun hateraheun hadirin wal hadirat tawur urang teh Bu Pak mun aya hak adami komo ka kolot urusan anak baru mata ke rumasa loba dosa ka indung bab sedang lamun geus kaseuan doa-doa ka indung bapak aduh hese obatna lamun mempeng aya keneh ku ari minta ampura lamun geus maot zarahan makomna cenah Bu Kiai teu bisa jarahna ge panggil ustad ulah ngora keneh Assalamualaikum teh odah mohon tad jeung sate deui jeung ka Odi salakina Odi sadai dua anak geus odeh cenah di sedang 11 eta Abdullah Fikri datang jan cicing sak nyawan teh lah bentar datang jan Abdullah Fikri awas sebelum datang burut saya di mana cenah teh di petir tungguan baiknya bisi kula turun ge karunya batur lantaran geus di petir geus deukeut ka dieu kok jalan petir sih lain jalan tol lain teu harti deui ieu kumaha kitu panggilan ka petir hai kumaha tadina kitu atuh kula gawe ka solear ye atuh ka solear kula ge di dieu jam mondangna beda tipis beda 2 jam solear jeung di dieu mondangna mimi datang urang dieu terus orang solear tah beda tipis mata kata juga betul beda tipis di sejam di sejam cukup hayang kene atuh ondang deui da bae tadi jangan ngomong kan tadi bohong deui beres si Odah orangnya Odah berarti calahkan berarti cenah ka Odi hayang naon teh jeung teh Odah ieu cenah Ustad isi ngomong nama ieu kunaon hayang jarah kasa ka indung bapak kami ngimpi bae Masya Allah iya ngimpi di polotokan ngimpi di cabut ngimpi di tol gedung kolot eta kumaha Ustad cek Ustad nah kesempatan ya eta mah ka Odi mun teu jarah ka walat Odi mata isi kudu jarah tah mah Masya Allah makan tahan kumaha ieu pan kula mah teu bisa jarah jadi santri mata minta ka Ustad atau ayo jeung ka Odi atau ayo tapi kieu tadi ieu eta ka Odi ka teh Odah aya naon cenah tan ieu ku mah jarah paketan kudu pinter Ustad kudu kudu cerdas pikun paket kumaha aya paket komplit aya paket biasa aya paket sederhana waduh aya paket komplit sabaraha kumaha kitu paket komplit mah Yasin 3 kali terus kulhuna 33 aduh pujian 200 terus doana panjang eta paket komplit nu kadua paket sederhana berapa duit kumaha carana sederhana mah kulhu doang teu maca Yasin sabaraha kulhuna 33 pujina 100 doa sedang ari paket eta cenah nu paling bawah paket biasa eta mah kulhu doang 3 puji 11 doa robbanatina beres waduh lanjut tadi paket khusus paket komplit berapa eta mah mahal 750.000 nah
cekek tak ada kabok mang pengolok jadi paling dia ai paket etan cenah nu sederhana 500.000 paket etan nu biasa 250 coba majikan geus Pak bayar paket biasa bae cek salakina embung mah bapak masih di prototan nah impian lagi bener sih Pak tuh lebih cekek bapak mah masyaallah bapak masih cek Ustaz bener dasarnya kodi untuk dia kodi awas mau enak kodi mah mana kita lanjut coklat paket mana ya paket komplit waduh ya sini lu kali langsung eta Ustaz paket aja komplit dia ila umratin nabil mustafa paket komplit mas semangat 750 lumayan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil fatihah kuat kalangan dah Ustaz paket komplit langsung Masya Allah lamun ibu bapak kesmat hayang tobat ke indung bapak zarahan indung bab insya nah dua cek Nawawi lamun masyarakat sok muludan cek Nawawi ya ringkas baik bakal dijembarkan rizkina sataunan amin berkah mulut anu dagang bakal laris anu bisnis bakal unggul patani bakal mucekil tanina anu bisnis bakal unggul anu dagang bakal loba keuntungan wasilah ngayakeun mulut nah hayang jembar rezeki gedekeun mulut insya tahun harap supaya semangat ulah manang kuarin dong kata ingat dia bawa balik ingat bawa dilu cek Nawawi lamun jalma sok ngayakeun muludan naon gerentes dina hatena gumeretes dina hatena ku Allah bakal dikabul amin nah ibu pada hayang naon geura sebutkeun na hate ibu hayang naon ku Allah bakal dikabul sok ya Allah Gusti berkah muludan ya Allah abdi mah ya Allah hayang boga anak anu saloleh hayang diampura dosa tetepkeun iman Islam ya Allah jembar rezeki ya Allah abdi anak mah 18 ya Allah tapi usaha nu biasa usaha na bari asa ya Allah mata berkah muludan ya Allah coba salah sajina anak abdi supaya anu maju ya Allah usahana bener bae menang tilu poe main dagang cilok didorong make gorobak maju terus teman-teman eta mah diijabah doana saya eta berbadinya mah ya Allah Gusti cek ibu ya Allah salaki gableh bah ya salaki ya Allah musuh bae ya Allah musuh bae ya Allah mau ada beri gede menang mah henteu ya Allah berkah muludan ya Allah supaya eureun musuhna ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah Gusti berkah muludan ya Allah sing dibere tapi kita ya Allah salaki abdi gableh bae ya Allah oh Gusti di posrona teu bawa kaisin ke sekolah ya Allah berkah muludan ya Allah supaya mainna eureun gableh lamun tadi kena supaya gemper eta reungeunna ya Allah supaya bisa mantingkeun kartu ya Allah insyaallah jangan nu gableh cai madong Medan dalek dia kartuna segede korek tapi mantingkeun alamatna gebor modal sia hidup kena di modal mantap kita nu gableh awas ya pemuda langsung gableh sini doakeun teh kapaeh sia eta ibu ngadoa ya Allah Gusti ya Allah pamajikanna deui ngadoa gitu nya salaki ya Allah salaki abdi ya Allah supaya kita hidayah ya Allah supaya ngaji ya Allah supaya salat ya Allah supaya kita ya Allah alhamdulillah bisa kieu syukuran ya Allah boga salaki nuhun abdi Gusti ya Allah sanajan hideung ge salaki abdi nuhun bae ya Allah geus teuing hideung ya Allah jangan angel kabelok ya Allah kamari bage leutak nangleuk na pipi sugan kulit bae pada leutak ya Allah bias ya Allah nun abdi masalah hideung ya Allah geus teuing ya Allah eta kamari ge ya Allah main ngariung tiba-tiba ya Allah ka ditu ka mana ngaranna kadabos nyokot berkat dalapan teu nyahoan ya Allah ya hideung ya kulitna ya Allah masyaallah nun Gusti abdi masalah hideung ya Allah ya kamari ge mana nama ke baju meureum deui ya Allah atuh disangka cakang tangkil ya Allah ke masyarakat ya Allah jangan maneh ya Allah ngarene jembatan ka udah ngadi KKB ya Allah misalnya dan syukuran baik
langsung aja kira dia. Bapak boga pamajikan cerewet ngado ya Allah Gusti moga-moga salaki abdi pamajikan abdi sebarada kendor cerewetna ya Allah. Abdi sampai katorek sabeulah jadi abdi ya Allah. Moga-moga ya Allah semakin abdi sing salehah ya Allah. Amin ya rabbal. Sok naon gerentes hate bakal dikabul. Amin. Ya Allah Gusti berkah mulu dan ya Allah lamun santri teh abdi ini pada topik hidayah yang bisa ngaji ya Allah yang canggih hate ya Allah. Hayang manfaat ilmu ya Allah. Berkah mulu dan amin ya rabbal. Gitu mang santri mentana hayang calakan ya Allah yang pamadang hati ya Allah berkah mulu dan ya Allah sing canggih hate aku ka ilmu Allah cukup belek abdi ya Allah sampai guru abdi teh bese makan abdi ya Allah sampai darah tinggi kumat ya abdi di paraban engang meureun bapak kolot baheula berkah mulu dan ya Allah abdi moga-moga sing bere cerdas amin ya rabbal eta mun santri lamun pemuda wahai pemuda heuy pemuda heuy ieu ngadoana ya Allah kawin ya Allah kawin ya Allah ngalamar 7 kali di Ciduhan bae ya Allah. Dukun bagus pihak 15 ya Allah. Awan mempan ya Allah. Abdi ke rumah salain dukun nu teu maju dia banget abdi nu koromod ya Allah. Tapi ayeuna abdi ya Allah ngadengi ceramah aja zaman dunia Allah abdi ayeuna coret geureuteus ke naon dina hate bakal dikabul Allah ya Allah Gusti aku sayang kawin ya Allah mun bisa abdi kok kasih Dewi ya Allah. Abdi yakin ya Allah yakin ya Allah dengan serbu keyakinan ya Allah moga-moga Dewi ngajodoh Dewi kubogo ya maka Dewi ya Allah abdi mah kubogo jasa ya Allah ka Dewi kadang leungkeun dina bibirna monyong teu kuat uang corong maka berkah mulu dan ya Allah moga-moga si Dewi ngajodoh ka abdi Masya Allah barang isuk-isuk kling bewean Assalamualaikum Kak Joni gini cek si Joni Waalaikumsalam mohon maaf ya, ini dengan siapa? Dewi Kajon Bangsa. Ih, cek si Joni, kok Dewi sinariun nge-WA? Oh, kok sinariun? Iya Kak Joni, nggak tahu nih kebayang aja Kak Joni. Jadi lelenyapan hati juga Dewi. Ini pengen kapanggih, boleh kapanggih? Ya boleh, di mana? Ya terserah Dewi, maunya di mana? Udah di Beti Cawa aja dah. Ya udah. Kalau begitu mah ya Allah Dewi mohon maaf ya cek si Joni kalau dulu kan Dewi benci sama Kak Joni sampai Dewi kan nyiduhan sama Kak Joni 3 kali nyiduhan tuh sampai nanglek di pipi sekarang Pak ini masih kerasakan bau hangitnya itu tapi kenapa Dewi sekarang ini nge-WA nggak tahu Kak Joni emang kalau dulu Dewi lihat banget Kak Joni genek tapi setelah maulid dan digabus tuh langsung kelihatan sama Dewi Kak Joni ruhai nah cek Joni mantep ya muludan manjur aja gitu aja aing gemeretes teh waduh alhamdulillah sok hayang naon pemuda hayang jembar usaha hayang sol hayang berkah riz hayang jadi jalma anu sok amin ya rabbal sok ti kuari pek geureun cenah hate hayang naon cek Nawawi bakal dikabul Allah amin ya rabbal lamun ibu jeung bapak ngaku cinta ka Nabi teu cukup ku kieu aya keneh terakhir ya doa ieu ngaranna oleh-oleh jeung ibu tadi 3 ieu kuari hiji bae mun ngaku cinta ka Nabi bapak-bapak hiji jeung ibu-ibu hiji oleh-olehna bapak-bapak hiji ibu-ibu hiji bapak-bapak 2 jeung ibu-ibu jadi kieu hiji jeung ibu-ibu 2 jeung ibu-ibu hiji jeung ibu-ibu 2 jeung ibu-ibu maksudnya masih maksudnya ibu-ibu di 2 gitu akur bapak-bapak jadi saya yang di masjid adalah penyut kuai ini jeung bapak-bapak 2 jeung ibu-ibu cukup kieu lamun ngaku cinta ka Nabi wa min mahabbati sallallahu salam nasru sunnati saniyah mun ngaku cinta ka Nabi nulungan sunnah Nabi wa minha huduru sholatil jamaah hiji sok taek berjamaah mun bisa 5 waktu, teu bisa kiai 4 waktu, teu bisa kiai 3 waktu, teu bisa kiai 2 waktu, teu bisa kiai sawaktu ulah sampai teu dicak masjid. Upama mun bisa berjamaah, ulah sampai tinggalkeun salat. Insya hartos teh ya. Hiji gitu. Ibu-ibu ulah berjamaah, ibu-ibu mah di imah bae, tinggal besa laki. Geus pol. Kudu ngablepol, kudu ngablekais, tereh mun berjamaah kamas iya sih namun udah nu kadua wa huduru majalisis sholihin sok daek hadir di majelis taklim mun bisa saminggu 2 kali teu bisa ibu saminggu 2 kali saminggu sekali teu tiasa saminggu sekali
2 minggu sekali, tak bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, tak bisa 3 minggu sekali, sebulan sekali, tak bisa sebulan sekali, garis finish 40 hari sekali. Dan cek Rasul, idza madha 'alal mu'min 40 sabahan wa lam yajlisil ulama qasa qalbuhu ay mata qalbuhu. Di mana-mana hiji jalma mukmin urang gabos teu nincak majelis talim 40 poe qasa qalbuhu ay mata qalbuhu, paeh hatena. Naudzubillah. Ketika paeh hate timbul sifat munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun adzim. Gering hatena, paeh hatena, timbul sifat munafik, fazadahumullahu marada, dipersulit, diparahkan ku Allah geringna. A'udzubillahi min dzalik. Yo ngararan wayahna ulah sampai tinggal ngan ibu mengenang jeung bapak geng badiu ngarti ungut-ungutan teu ngarti maror. Ibu na ngaji bapak nangan wayahna saminggu sakal tak ita kesina mulu dan lamun aku cinta kana kitu. Dan Nabi mah karangantunkeun ngaos tiap tos salat. Tos salat dohor langsung ngaos. Itu Nabi. Atuh kamu urang nu bararon. Udah ngaran. Insya moga-moga berkah mudah diberi topik hidayah. Hampura dosa, dipanjangkan umur anu barokah. Amin ya rabbal. Hapunten Ustaz Fikri tos hampir dongkap. Ukur setengah kilo deui ulah wa bubar, awas bubar. Tungguan Abdullah Fikri ngaosna supaya anak orang tercengang kabitah yang jadi pembaca Al-Qur'an. Pribados mah rek langsung teras kasolear sakitu nu kebeatur ulah anu salaman deui jeung kuring bade teras. Hapunten Abah Haji, hapunten Kiai Madromi, kuring mah bade teras ka ditu. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.